Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti utawi iki ikula bab buat martelaaken sifat an-na'tu utawi sifat iku tabiun kang anut lil man'uti maring kang den sipatanane fi rafihi ing dalem ropakne wa nasbihi lan nasabne wa khafdihi lan khafadne wa ta'rifihi lan ta'rifne wa tankirihi lan nakirohne. Nakirohna man maksudna takulu ngucap sira qoma zaidun al-aqilu lapad qoma zaidun al-aqilu qoma wis ngadeg sapa zaidun ki zaid al-aqilu kang andewene akal wa ra'aitu zaidan al-aqila lapad ra'aitu zaidan al-aqila ra'aitu wis ningali ingsun zaidan ing ki zaid al-aqila kang andewene akal wa marartu bi zaidin lan lapad marartu bi zaidin marartu ngaliwat ingsun bi zaidin kaki zaid al-akili kang andewene akal wal ma'rifatu yes. Babun na'ti ari ieu buat mertakan si sifat di dia Kiai Musonib bade nerangkeun isim anu wajib ropa nomor ke-7 hiji fa'il 2 naibul fa'il katilu mubda kaopat khobar kalima namanya kalimat nah betingjat pen 7 cenah sabaraha tu 7 naon wae nu 7 teh hiji isim fa'il 2 isim maf'ul atanapi naibul fa'il katilu mubtada kaopat khobar kalima isim kana jeung dulurna kagenap khobar inna jeung dulurna ka7 tabe nya anu lil marfu'i tabiun lil marfu'i anu anut kanu diropakeun ari nu anut kanu diropakeun teh sabaraha hiji aya opat hiji naat 2 atap 3 taukid kaopat badal aceng dia ceng lain dirinya di dia becaang cini dong kan den mikir ngajina deh kupinggan anu 5 atos kamari sadayana enak anu genap sim fa'il sim maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atawa disebut naibul fa'il nu katilu mubda
kaopat khobar, kalima isim kana, kagenep khobar inna, katujuh tabe anu lobana aya opat, hiji naat, dua taukid, tilu atap, opat badal. Maka cek di dieu dek nerangkeun isim anu wajib ropa nomor ka 7 nyaeta tawabe tabiun. Hiji tabiun mah lamun tawabiun eta opat artina loba ya gitu sebutkan tawabe tuh nyata opat tawabe teh sing ingat ieu teh masih keneh keur nyaritakeun ropa nya gitu eta we heula. Mana diantarana hiji naat, dua taukid, tilu atap, opat badal. Ieu teh ngarupakeun naon disebutkeun tawabe karena cokoidah yatba'u fil irabil asma'al awal natun wa taukidun wa atpun wa badal. Yatba'u anut fil irabi dina pirang-pirang irab al asma'i anu pirang-pirang isim gitunya ya fil asma'il i'rabil awali gitu dina pirang-pirang isim i'rab nu awal maksudna dina ropa mana natun kahiji sifat wa taukidun kadua taukid wa atun katilu atap wal badalu kaopat badal ya gitu. Ingat, jadi lamun di jumlah jamle mah mana 7 ya berarti genep tambah opat jumlah 10 ya pantau be mah ngaranna opat gitu guys. Tinggal di dieu bade nerangkeun tawabe nomor kahiji ayeuna nyaeta naat. Maka lamun dina jurumiyah nama ieu teh dijieun bab dina imriti sama anu tawabe teh dijieun bab sami aya bab naat aya bab taukid aya bab atap aya bab badal kana teh nya. Teruskan nyata nomor kahijina naon naat atawa sifat sing ingat naat teh itu mana hartina teh sifat ya. Nuka kuping ku urang nu papiler sifat istilah ahli nahuna nyaeta naat ya. Antara naat jeung sifat disebut kalimah muradib tuh geuningan hartina kesamaan lamun dina bahasa Indonesia naon kalimat yang sama teh sinonim. Nah, kata berbeda tetapi maknanya sama muradib cek bahasa Arab mah nya. Nah, kumaha palenggeranana ma ta'addada labduhu wa tahada maknahu. Artina mana-mana perkara anu bing bilangan lapadna naon beda ya. Tetapi lapad nabing bilangan gitu sementara ayeuna tunggal hiji dina maknana rupa-rupa beda-beda dina lapadna ari hartina sarua hiji gitu maksudna cek tadi mah beda-beda kata tapi maknanya sama eta sebut muradib itu ya. Tapi engke aya deui nu disebutkeun maknana teu sarua ari katana sama ari maknana berbeda naon sebutna
Tadi sinonim. Hah? Anto? Benar itu? Lain. Hah? Naon antonim teh? Tadi sinonim. Ya. Ayeuna naon? Akronim teh. Gitulah. Mana nu sakola nage urang mah teu. Artinya mana? Maknana berbeda tapi katana sama. Contoh dina doroba aya sabaraha hiji ta maknana. Aya doroba bi makna nangeul. Aya doroba bi makna nyieun. Seperti doroballahu masalan, ya. Gitu. Allah telah membuat, menciptakan perumpamaan, ya. Terus mana? Aya deui nu disebutkeun dorbun itu adalah bagian, ya. Eta wungkul mana doroba. Itu bisa bimakna ja'ala, bisa bimakna benar-benar ayeuna dorban, neungeul, bisa bimakna mana inkosama bagian itu dorban nungkul. Nya ta ieu mah nu muradif di dieu antara naat jeung sifat hartina sarua, delan jeung tarasi. Ka daerah Cirebon mah disebutna teh delan, ka daerah Garut mah disebut tarasi. Jadi delan jeung tarasi teh eta keneh bubuk udang anu di naon sok dipake nyang. Eta we kitu nya lah. Gas, tuluikeun. Ari naat atawa sifat eta aya dua. Naat atawa sifat eta aya dua. Hiji naat hakiki. Naat hakiki. Sifat hakiki. Cek tadi naat atawa sifat. Anu pelenggeranana kumaha cenah? Wa huwa fa'aslan nadiron mustatiron yaudu ilal manuti aya di tarkiban ge mah sebut sifat sababi. Artina balikan deui wa huwa ma rafa asman domiron mustatiron yaudu ilal manuti. Artina mana-mana perkara anu ngaropakeun kana isim domir mustatir anu bulak-balik kana manutna. Itu nu kadua naat sababi atawa sifat sababi anu pelenggeranana wa huwa ma rafa asman dohiron mudopan ila domirin yaudu ilal manuti. Artina mana-mana perkara anu ngaropakeun kana isim dohir anu diidopatkeun kana isim domir anu balik kana manutna. Itu karana cekoi dah ngan dua karana cekoi dah annatu immarapiun limudmarin ya'udu lil man'uti au limudharin ari ente teman-teman pengertiannya jadi salah. Anak tu imma rafiun limud marin yaudu lil man'uti au limud harin. Arinat atawa sifat hakiki aturanana nyaeta ceng ya arinaat atawa sifat hakiki aturanana nyaeta kudu nyokot opat tinu perkara nu 10 ya sing ingat arinaat atawa sifat hakiki
eta syaratna teh kudu nyokot 4 perkara ya tina anu 10 cokot 4 ieu keur ngabuktikeun mana bahwa kalimat tersebut adalah betul-betul asup kana kalimat naan. Lamun teu kitu berarti teu sah jadi sifat. Mana nu 10 teh? Hiji ropa, ingat 2 nasab, 3 jr jar, kaopat ifrod, kalima tasniyah, kagenep jama, katujuh tadgir, kadalapan taknis, kasalapan takrib, kasapuluh tankir itu ya. Jadi 10. Ke pertanyaan anak teh anut dina naonana ropa pada ropa na nasab pada nasab na jr pada jr na kitu kete. Tinu 10 teh 4 mah kudu mesti ya ulah kurang ti 4 mun kurang ti 4 teu sah jadi sifat karena cek kaidah ropa nasab hopad wahdan tasniyah jama tadgir taknis ma'rifat nakirah. Mana anu 4 teh nyaeta hiji nyokot tina jihad i'rabna nyaeta tina ropa nasab khopadna, kadua nyokot tina jihad ifrodna nyaeta tina mufrad tasniyah jamakna maksudna tina bilanganna. Anu kahiji tadi ieu teh anu tina ropa nasab khofad gitu ya antar nu kahiji jeung kadua teh si kalimatna teh gitu. Terus mun dina bilangan ieu teh tunggal hiji atawa 2 atawa jamak gitu kudu cokot salah sahijina ya. Tinu tilu tadi teh mun teh mah dina i'rabna umpamana anut ropa pada ropa nah gitu. Mun dina bilangan ieu teh mufrad tingali ternyata anut mufrad pada mufrad nah gitu. Nu katilu nyokot tina jihad tadgir taknisna jalu jeung bikang nah ieu teh anutna teh lalaki pada lalakina atanapi awe pada awewena gitu. Nu kaopat nyokot tina jihad ma'rifat nakirahna mun teh mah khusus atau umumna gitu ya. Tah umpamana dina jihad ma'rifat pada ma'rifat nah contoh eta mah. Jadi kudu aya salah sahiji tinu 4 pieu ya. Tina rincian anu 10 kudu akur antara sifat jeung anu disifatan nana ya. Carua urangnya kitu bae. Ceuk saha sifat hakiki kudu nyokot 4 tina perkara nu 10 teh. Ceuk koi dah kumaha pokna. Awalul qismaini minhu atbi'i man utahu min asratin li arba'i fi wahidin min aujuhil irabi min rafin aw khafdin awin tisobi kada minal ifradi wa tadkiri wadidi wa tarifi wa tankiri ka qaulina ja'al
lamul fadilu waja'ama huniswatun awamilu. Aya kaharti tidak aku tuh kaharti Ari aturanana sifat sababi nyaeta kudu nyokot dua ieu mah tina perkara anu lima. Sing ingat sifat hakiki kudu nyokot opat tina perkara anu 10. Nu kaduana ari aturan sifat sababi nyaeta kudu nyokot dua tina perkara anu lima. Sifat sababi mah kudu nyokot dua tina perkara anu lima. Mana rupana perkara anu lima teh dikumpulkan dina kaidah kumaha pokna rapana sab opat marifat nakira libabiha lisipatin sababiyah ya tah lisipatin sababiyah. Ropa nasab hopad marifat nakira gitu ya. Tinuli 5 ropa nasab hopad marifat nakira lamun sifat sababi. Tes mana rupana anu dua teh cek tadi kudu nyokot dua tina perkara nu lima hiji nyokot tina jihad i'rabna nyaeta tina ropa nasab khopadna. Kadua kudu nyokot tina jihad makrifat nakiroh na tanbihun peringatan emutkeun nyieun sifat sababi kudu mutobakoh tadzkir taknisna antara naat jeung isim dohiro anu diidopatkeun anu diidopatan kunaat itu ya catatanna nyen isim naon nyen sifat sababi kudu mutobakoh tadzkir taknisna antara naat jeung isim dohiro anu diidopatan ku naat. Karena cekaidah wasaniyal kismaini min hu apridi wa in jarol man'utu ghaira mufradi wajalhu pitanisi wa tadkiri mutabikon limudharil madkuri misaluhu qad ja'a urratani muntalikun zaujahu mal abdani wa misluhu atahu lamun sa'ila zaujatuhu andini hal muhtajilah. Qalu anna tu tabi'un lil man'uti fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi. Ari hukumna naat eta kumaha man'utna bae. Sehingga lamun man'ut ropa naat wajib ropa. Lamun nu disipatan ropa maka anu nyipatan ge kudu ropa. Lamun man'utna atawa sifatna nasab tangtu wajibna naat wajibna nasab. Lamun man'ut atawa nu disipatanana khofat
maka naat sifat wajib khofad. Lamun man'ut atau sifat ma'rifat, naat atau sifat wajib ma'rifat. Lamun man'ut atau nu disipatanana nakira, maka naat atau sifat eta wajib nakira gitu. Karena cek kaidah panatu tabi'un mutimmu masabak biwasmihi aw wasmi ma bihi talak. Hari itu bisa maharkatan. Jadi untuk kalabakan date tenan teu apal baris, teu apal harkat. Oh, praktekan ayeuna. Takulu ngucap anjeun qoma Zaidun al-aqilu. Qoma geus nangtung sa Zaidun ki Zaid al-aqilu anu ngabogaan akal. Cengan ari koma teh jadi naon teh? Fi'il ma di bina ma'lum, hukumna mabni patah. Qoma aya lapad ma aya harkat ma aya, jadi mabni patah. Zaidun jadi fa'il isim dohir anu kedudukanana di dinya jadi man'ut, orang yang disifati ya. Itu kan nyaritakeun kata sifat. Al-aqilu jadi sifat hakiki sabab ngaropakeun kana isim domir mustatir takdirna huwa balik kana Zaidun koma geus nangtung saha Zaidun ki Zaid, maksudna huwa ari ki Zaid teh eta al-aqilu anu boga akal itu ya. Jadi mana domirna mustatir takdirna huwa anu balik kana Zaidun. Al-aqilu Zaid nu boga akal itu. Alamat rofa domah sabab isim mufrad. Terus mana al-aqilu teh eta sifat naat ya. Rofa tinu rofa. Cik urang buktikeun cek tadi teh lamun sifat hakiki kudu nyokot opat tina perkara anu 10. Hiji dina irobna dina jihad rofa nasab khopadna anut dina naonana ieu asur dina ropa pada ropa. Nah ari Zaidun ropa, ari al-aqilu ropa. Tah ropa teh mun ceuk bahasa kolot urang mah PS ya gitu. Zaidun ropa, al-aqilu ropa. Hiji tah oh cocok gitu. Kadua dina jihad mufradna artina bilanganana eta teh anu tina naonana mufrad tasniyah jama anu tina mufrad pada mufradna tuh geus dicirian alamat rofa domah sabab isim mufrad itu ya. Dua tah nu katilu anut dina jihad tadkir taknisna anut dina naonana cenah sur jalu bikangna anut dina pada tadkir na Zaidun tadkir al-aqilu tadkir
mudzakar duanana sabab al-aqilu jadi sifat tina lalaki gitu. Lamun al-aqilatu mah jadi sifat tina muannas awewe. Lamun hindun maka dituna al-aqilatu nya gitu. Ieu mah lalaki jalu ar-rijalu ar-rijalu gitu. Tilu tah sah ya anut tadkir pada tadkirna naon atuh nu kaluar nis mun tadi ropa pada ropana naon nu kaluar nasab jeung hopad lamun tadi dina bilanganana mufrad tasnya jamakna anu tina mufrad pada mufradna naon atuh nu kaluar tanis jeung jamak gitu. Terakhir dina makrifat nakirahna anut dina naonana eta cenasur anut dina makrifat pada makrifat naon cenah mut ku makrifat wistang tu jaidun tang tu al-aqilu tang tu ya sudah diketahui ya sudah dipahami sudah pasti maksudna aya alif lam ari jaidun pengaran isim dohir ya gitu ngaran jelema lain ge jelema al-aqilu tanda kitu ya tapi mana ngaran apa nigran samsul ma'arif al-aqilu do samsul ma'arif anu boga akal panjelas pasti maka didinya anut dina marifat pada marifat gitu cek cenah sifat hakiki kudu nyokot opat tina perkara nu 10 teh kumaha pokna Rek tadi Fa'awalul kismaini min hu apridi tahu min asratin li arba'i fi wa'idin min awjuhin irabi min rabin aw khabdin awin tisobi kada minal ifradi wa tadkiri wa didi wa tarifi wa tankiri ka qaulina ja'al gulamul fadilu wa ja'ama huniswatun awamilu. Ingat apa ke bakal terulang ulang ya itu sah atutah contoh kahiji anu disebutkan nyata contoh sifat hakiki nyata kulapad non koma zaidun al-aqilu disebut sifat hakiki sebab lengkaplah sudah persyaratannya terpenuhi ditingali dina harkat martabatna ropa ya. Ditingali tina kamandirianana mufrad berdiri di atas kaki sendiri tenganalkeun kolot tenganalkeun dulur tenganalkeun batur tapi istuning siap segala resikona ditanggung
sendiri. Berdikari, berdiri sendiri. Kan ya, lain kebutuhan. Ya. Tapi tidak biasa ada ketergantungan. Hilangkan hal tersebut kecuali kepada Allah. Ya, Allahus Somad. Ulah pedah boga kolot, ulah pedah boga dulur. Ya. Nah, hilangkan kebiasaan eta. Matak menimbulkan kemalasan, matak menimbulkan ketomaan, berharap pada makhluk, ya, salian di Gusti Allah. Hilangkan eta, sabab lamun perkara eta ku urang dibiasakan, urang bakal senantiasa hidup dalam kekecewaan. Ngarepkeun ti dulur leheung mere, ya, mere nuhun teu mere pan hanya lu gitu, ya. Hilangkan kebiasaan eta, mere teu kajen, ngan urang kudu upaya sendiri gitu, eta nu utama. Hilangkan adat didinya, ya. Jadilah manusia seutuhnya. Nah, gayanya. Nah, tadi teh tina jihad tadkir taknis, nah buktikanlah bahwa laki itu nah sudah laki men siap pemberani, ya. Nah, disebut ar-rijalu teh pan rijlun, ya, lamun di black day mah aya kata rijlun. Ar-rijlun teh suku, ari suku teh siap melangkah gitu. Upayakanlah segala sesuatunya harus ada gerakan, ya. Orang yang bergerak itu tidak pernah berhenti. Upaya terus maksimal. Kewajiban lalaki teh kudu ngipayahan anak yang pemajikan gitu. Wayah nawe da rojulun rijalun rijlun suku gitu, ya. Nah, kadituna sok aya istilah deui disebutna tulang punggung. Nah, tanya sabab kaki itu adalah yang akan memikul segala beban gitu. Mana deh nu kaopatna teh tadkir naon marifat nakiroh na sok sing jelas urang teh posisi teh siga di mana kumaha gitu, ya. Ulah jadi orang yang tidak jelas, ya. Lamun orang ingin mencapai sesuatu kejelasan, maka mulailah dari diri sendiri itu supaya diri orang jelas, ya. Gitu. Tidak remang-remang gitu, tidak samar, tapi terang benera. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Siga Nabi Ibrahim nu kitu mah euy lain pangeran. Nah, sabab eta mah suruh geuningan aya bulan leuwih gede tina bentang, dikala datang siang bulan pun tiada, dikala mana bulan teu aya nu muncul naon panon poe. Wah ieu leuwih gede meureunnan pangeran teh, ternyata beak siang mah datang malam mana si matahari tenggelam, maknya aya pangeran timbul tenggelam gitu. Lain eta mah matak mana berikrar Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar, aing mah nying hareupeun diri teh mana kana zat anu ngadamel kabehanana langit jeung bumi. Nu tadi teh bentang nu nyieuna, mana matahari nu nyieuna, bulan anu nyieuna jeung nu nyieun alam jagat raya kabeh. Allah Subhanahu wa taala gagah banyak lege gitu. Teu galidir
kajian teuing dituruk tetap mana mempertahankan keimanan gitu Nabi Ibrahim. Kenapa diceritakan surah Allah fatabiru ya ulil albab. Ceritakanlah, jadikanlah ibarat, jadikanlah perbandingan, jadikanlah naon pelajaran gitu. Kita tidak bisa belajar kalau tidak ada hal yang menjadikan kita tamsil gitu nya. Contoh ieu teh kumaha praktek maneh lamun maneh teu bisa ngajawab naon contoh nu ieu dek kumaha ngaplikasikeun, dek kumaha nerapkeun makena teori nu tadi hanya sekedar teori tanpa ada pelaksanaan, tanpa ada penerapan. Begitupun dalam syariah ya. Quran sarua lain kur sebatas dibaca tapi harus diterapkan, dipigawe dapigaweun urang nu hirup nu geus maot mah paling ge dipangmaca ke leuheung mun aya anak incuna soleh nya gitu. Mun eueuh nyengir berenanya dalam kubur teh gitu. Itu turunan kami ya, mani teu wauheun jeung Quran, wauhna teh jeung koran we, wauhna teh jeung SMS-an we, BBM-an we, naon deui? Teu wauheun jeung Quran, jeung Quran mah nya salila bulan puasa teu tamat sasurat-surat acan ari lain Fatihah mah dina salat kitu ge mun daek nya jauh kasatamatan kade harapanana urang menjadi generasi hamilil Quran mana hamilil Quran maknan wa amalan ya qasdan maknan wa amalan. Seseorang yang hafid, yang faham tentang Al-Qur'an baik secara makna dan dalam pengamalan Al-Qur'an eta nu hebat mah sehingga jadi gelarna mana hamilul Qur'an ahlullah. Orang yang mampu menguasai Quran itu disebutkan ahlullah. Ahlullah itu pahalanya adalah surga. Tak kudu jadi cita-cita. Jadi tahfidul Quran teh ya. Anu harapanana bukan sekedar di batasan tahfid, tapi mana tahfid menjaga Al-Qur'an tersebut dengan mana selain daripada dibaca dan dihafal itu diamalkan. Baru Al-Qur'an akan terjaga gitu ya. Geus nyaritakeun Quran subhanallah. Ya. Ieu keur marabotan Quran. Sing paham maneh. Urang moal terjebak dengan makna-makna penyelewengan. Tapi akan pasti kita menjawab dengan mana aturan-aturan kaidah-kaidah yang mendukung tentang mana penafsiran Al-Qur'an itu. Karena penafsiran Al-Qur'an akan terus berkembang sepanjang masa. Ya, bakal berkembang terus. Manya aya tafsir nepikeun ka naon satorontoneun. Aya anu 18 jilid, ya, aya anu 10 jilid. Aya anu sajilid minimal. Itu. Nu 2 jilid, Jalalain pan 2 jilid. Ya, Ibnu Katsir 4 jilid. Gitu, ya. Oh. Subhanallah. Nah, sahabat. Terus tafsir itu sesuatu bidang keilmuan yang akan terus berkembang. Sebagaimana ilmu teknologi terus bakal berkembang sepanjang masa. Nah, kamari geus aya contoh model dina HP, model dina naon layar-layar non telekom sel sebetulnya naon anu bisa ningali acara urang di dieu disaksikeun ku
batur di jauhna melalui TV, melalui tayangannya bisa ngobrol. Nah, engke mah mana? Engke mah bisa saja, sangat mungkin gitu. Bakal siga dina film-film teknologi bisa itu teh cing jelek dengan sekejap mata datang di tempat tujuan asal channelnya tepat. Nah, itu mungkin saja ya. Siga Nabi Sulaiman kelayang celek nah geus aya naon pesawat diantarana tah kemah ku kitu teh tinggal naon mun dina erek mah tinggal berubah tet celeng. Nah, tanya motivasi lah ya mah sok kembangkeun ilmu. Namun teu berkembang urang bakal tinggalin dilayak ku batur ge. Ya, dilayak ku batur. Tapi sing ingat, semua itu hanya untuk Islam. Jangan menggali sesuatu yang untuk membunuh Islam. Saeutik pan poho karena wiwitan rarasaan lain bijil ti generasi Islam. Efek mana menemukan sesuatu penemuan teh lain manfaat tapi jadi madarat karena Islam gitu. Eta ya, tapi jadikanlah sebagai aset untuk mengembangkan untuk menjunjung tinggi agama Islam. Berangkat tidinya bakal selamat dunia akhirat gitu ya. Ya, contoh kahiji lulus ta maneh nyata naon sifat hakiki. Tuluy ayeuna masih contoh sifat hakiki. Ra'aitu Zaidan al-akila. Ra'aitu geus ningali kaulo Zaidan ingki Zaid al-akila kang andewene akal. Ra'aitu eta jadi naon cenah Sur? Fi'il ma binama lum hukumna mabni sukun aya iana modar aya ya gitu maka disebut mabni sukun. Arituna naon tah? Isim fa'il. Ra'aitu ya, isim fa'il. Pan ieu teh disebutna teh naon? Fi'il fa'il. Ra'aitu teh isim fa'il. Anu maksud didinya nyata sebagai mutakalim. Contoh cek ente. Ra'aitu rohima al-akilan. Nah, geus ningali ka urang kaki rohim anu boga akal gitu. Cek sata teh? Cek Samsul gitu. Ra'aitu orang pertama yang berbicara subjekna didinya ku kata ganti nyata ku lapad tu ya itu. Ayeuna Zaidan jadi maf'ul bih sebagai man'ut ya. Maf'ul bih sebagai man'ut anu didinya ku isim dohir ngaran jelema jelas dohir ya itu lain manusia we wungkul tapi jelema anu ngaranna Zaid. Ari maf'ul bih kudu kumaha? Kudu mansub. Betul? Kudu mansub, kudu nasab. Kunaon alamat nasabna? Kupa patah aya Zaidan aya mun dilogatan ku Jawa nama ing lamun ku bahasa Sunda nama ka ya. Ra'aitu geus ningali kuring Zaidan ka ki Zaid kudu nasab. Nah, posisinya sebagai objek maf'ul bih gitu ya. Maka sebenarnya mah ku lapad ra'aitu Zaidan itu geus komplit bahasa. Geus komplit omongan sabab geus kumpul antara
subjek, predikat dan objek. Mana subjekna? Tu. Tah, kata ganti dari orang yang berbicara ya, yang melakukan subjek orangna. Mana fiilna? Ro'ai. Tah, ya. Tina ro'a pananya. Ro'ai itu jadi fiil. Naon sebutna? Predikat. Mana objekna? Jaidan. Nah, sebenarnya geus cukup bahasa kitu. Tah, ngan keur melengkapi hal tersebut ya, supaya lebih jelas bahwa jaid itu seperti apa, maka disipatan didinya al-akila, jaid teh nu boga akal. Ari jaidan eta teh nasab, ari al-akila nasab. Hiji tah dina jihat ropana sarua, dina pada nasabna. Naon atuh nu kaluar? Ropa jeung hopa. Ya. Arti kadua dina jihad adadna, dina jihad naon ifradna. Ieu teh anu tina pada naonana mufrad tasniah jamak. Mufrad pada mufrad. Nah, sabab jaidan sorangan. Al-akila ge itu sifat keur sorangan. Dalam mun keduaan mah jaidani ya, al-akilani gitu. Arti ngacung gitu ganti si Jafar di para patahan. Mana deh katilu dina jihad tadkir taknisna ari jaidan teh lalaki jalu ya, al-akila oge teh lalaki. Jadi tadkir pada tadkir. Nah, nu kaopat makrifat jeung nakirahna anut dina naonana? Anut dina pada makrifat, dina marifat pada marifat. Nah, jaidan jelas ya, itu sebagai ngaran seseorang. Al-akila ge jelas nih tah di takrifna ku alif la. Karti ya, cek sacenah kudu nyokot opatina perkara 10 teh. Kumaha pokna? Minhu atbi'i man utahu min asratin li arba'i fi wahidin min aujuhil i'rabi min rab'in au khafdin awin tisobi kada minal ifradi wa tadkiri wa diddi wa tarifi wa tadkiri ka qaulina ja'al gulamul fadilu wa ja'ama huniswatun hawamilu gitu tah. Kira ku teka hati ya, urang baheula teh di kieu-kieu ngaji euy. Matak teu bisa baheula teh. Da teh di kieu-kieu kira ku maneh mah itu hasil bodoh urang teh. Bodoh karasa naon ku bodoh teh urang teu bisa gitu. Nah, ayeuna kumaha carana maneh yang bisa? Sabab guru yang hebat itu adalah dengan gelar mursyid. Mursyid itu dari kata rosada, yarsidu, sada, arsada, yursidu, sada. Jadi yang sanggup memberikan petunjuk, nu bisa merek harti, bisa merek
ngarti. Jadi mun cacalaton maneh teh kaharti ku jelema gitu, wah rugi. Aya istilah bentes kena hitut betan ngomong. Gitu. Hari ngomong teu kaharti, hari hitut mani jelas bentes gitu. Adanya. Nah, jadi seorang guru mursyid itu seorang guru yang mampu memberikan pengertian terhadap muridnya sehingga muridnya bisa paham, ngerti gitu karena naon nu diajarkeun nana gitu. Teh ladang belet urang baheula. Gitu. Piraku urang teh ngasaan belet baheula. Kumaha carana ngaji hayang timu. Nah dibikin ka maneh ayeuna. Piraku urang we baheula belet bisa mana pan palinter ayeuna tuh. Akaneun geus bareda pan namanya. Duh segala aya pan nama. 4 sehat 5 sempurna. Sebelum relatif si Rahmi ge pan goreng patut barang hakanna teh. Cuman cemen gitu dahar teh oh pisan kasegutan. Ari aya mah habak we kana tihang. Gitu. Nah sababna anu disebutkan pemuda yang hebat itu adalah di antarana kuwatul jismi ya. Terus ayeuna bastotan fil ilmi wa bastotan fil jismi. Ragana hebat, jiwana kuat gitu. Mukminul qawi khairun minal mukminil dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih hebat daripada mukmin yang lemah. Itu. Biasana timbulna eta teh ku gede dahar heula tanaga banyak gitu. Nah, ari aya ya, gitu. Ulah kalewihan teuing mah deui gitu. Ti magrib nepi ka isya tinggal teh keur nyatu. Oh, koclok. Naon? Ya teh kolek can asup ulah gitu-gitu teuing mah. Anu biasa we gitu nya. Da ukuran dokter teh gitu nya. Ukuran kesehatan teh meureunnan ada kadar tertentu nya dina makanan teh. Mun dibutuhkeun ku urang teh sakumaha kalori itu terus nya. Nepikeun ka kopi geus sebenarnya butuh, tapi dengan kadar yang cukup gitu, yang sederhana gitu. Ya mah isuk-isuk kopi, beurang kopi, sore kopi, peuting kopi, ari molor mah anger we nya pas ngaji mah gitu, da bari ngaji mah sare teh gitu. Nah, eta bejana lamun di kopi teh osok hese sare caranya gitu. Lamun teu dipake ngaji atuh pake main bola mah komo nya. Gitu. Wah, cenghar we semalam suntuk. Bawa we ngaji 10 menit teh dan nilep atuh. Padahal geus di kopi. Ah eta mah ngobrol wungkul lah. Punan sebenarnya teh tama bos sungut gitu. Matak mun hayang betah, mun hayang ngeunah sare teh lalumpat ka pangaji. Ngajian gitu. Ajengan ngomong teu kaharti reup. Gitu. Guys, tuluy kana detik deui ya, hiji deui. Contoh katilu, marartu bijaidin al-akili. Marartu geus ngaliwat kaula bijaidin kaki Jaid al-akili kang dewene akal. Marartu teh eta fiil naon cenah? Fiil madi bina hukumna mabni tingali ta memeh tu aya anu modar. Aya? Eta patokanna mah. Lamun memeh domirna aya nu paeh eta mabni sukun. Lamun patah akhirna koma eta mabni patah kitu nya. Jadi mana sing ices kada ieu teh keur ngaji naon ilmuna tagyiru awahiril limi perubahan di akhir kalimat maror eta teh akhir kalimat tina fiil datu nama itu
fa'il ya sebagai subjek gitu tu nama ya. Bijaidin papangi jeung kijaid al akili anu boga akal ieu teh disebutna teh mana sifat hakeki sarua jeung tadi sabenerna mah cik buktikeun ari dina jihad i'rabna anut dina naonana cenah sur eta geus dicirian maneh anut dina hopad pada hopad nah sabab al akili itu jadi sifat naon hopad dinu hopad ari jaidin hopad ari al akili hopad ngan alamat hopad ku kasroh sabab isim mufrad gitu ya salah satu mana kasroh dipakai ciri karena irob hopad teh dina isim mufrad cik cenah cik saha alamatul khafdil ladzi bihandobat kasrun waya unsum hatun pakot tetap ciri i'rab opad ayatilu hiji kasroh non hiji kasroh iya patah nukatilu aya cenah kasroh jadi ciri opad aya sabab eta dina isim mufrad. Jadi mana didinya anut dina naonana mufrad tasniah jamak mufrad pada mufrad nah naon teu nu kaluar tasniah jeung jamak ingat bilangan dina bahasa Arab itu cukup dengan 3 kategori mufrad 1 tasniah 2 jamak 3 atau lebih ya gitu. Terus mana cek bieu teh i'rab geus bilangan entos tadkir taknisna anu tina naonana tadkir pada tadkirna can robah ieu teh sabenerna contoh teh kita ge kijaid ada kijaid teh aya kaleci naon jalu ya gitu kajenting dipasieup jadi bikang anger we kaleci mah aya kalecian da eta pan wama enan pangna disebutkeun dakar teh eta likas roti tadakurihi cenah gitu karena sok loba ingetna panjang ingetan lalaki mah biasana teh nya gitu panjang ingetan ejeng sok loba hudang adina gitu maneh mah peureum keneh terlelap tidur pan adi maneh manu leutik pan tangi nampak mucungu lagi gitu na sarung teh nya gitu ditanya teh kenaon maneh keur ngarona cenah gitu hudang geus eta mah gitu nah matak cek dia likas roti tadaku rihi gitu dan nu ngabedakeun mah eta kelamin disebutna ya. Terus mana wa masumia naon mar'ah gitu naon likulli dzi farjin mar'atun gitu setiap yang mempunyai pintu itu adalah wanita gitu maka maneh kawe pan kitu ari naon ari ngarayu teh pan bukakanlah pintu hatimu untukku aduh ngelegek pan minta dibuka pintu hatina do legek pisan guys ieu teh anut dina pada jaluk jeung jalukna lalaki jeung lalaki nah mudzakkar jeung mudzakkar nah
Mana terakhir dina jihad makrifat nakirahna anu dina naonana cenah dina makrifat pada makrifat nah jaidin makrifat terus mana al akili makrifat makrifat ku alif lam diantarana nya gitu sah atuh ya ieu mana maror tu bijaidin al akili teh al akili sebagai sifat tina anu disipatanana nyata jaidin ya dengan 4 kriteria nu tadi tina anu 10 itu sifat hakeki nah, lamun sifat nan sababi mah nyokot 2 tina perkara anu 5 gitu ya nyokot 2 tina perkara 5 naon wae cenah naon menit teh kana litaroji segala teh aya naon cenah syaratna teh dina irobna naon nasab dina irob teh nasab hopadna ya terus jihad eta teh naon jadi kategorina sebenarnya 2 tinu 5 ya hiji kudu nyokot tina jihad irobna nyaeta ropa nasab hopadna nu kadua nyokot tina jihad marifat nakirah nah aya 2 kriteria eta cukup itu keur jadi naon sifat sababi gitu mana nu 5 teh ropa nasab hopad marifat nakira matak di dieu lamun akur dina jihad irobna mana ropa pada ropana contoh nu kaluar nasab jeung hopad 2 tah kaluar lamun anu akurna teh mana marifat pada marifatna berarti nu kaluar nakiroh 3 tah nu kaluar anu ditetepkeun 2 atanapi mana nakirah pada nakirohna berarti nu kaluar marifat gitu entong tabu pedah tadi contoh ropa nya gitu ropa we nu jadi ieu teh sabeu keur nyatakeun sifat ngan pedah tadi mah keur nyatakeun isim mufrad salah satuna nyata mana dalam hal ropa gitu ya. Jadi sing ingat sifat sababi mah hanya mengambil 2 dari 5 cukup henteu kudu mana nyokot anu 4 tinu 10 ku 2 kriteria ge cukup itu mana jadi sifat sababi gitu nya nah eta di antarana cek saha cenah cekoi qaidah wasani al kismaini min hu apridi wa in jarol man'utu ghaira mufradi waj'alhu bitanisi wa tadkiri mutabiqan lil mudharil madkuri misaluhu qad jaa urratani muntalikun zaujahu mal abdani wa misluhu atahu lamun sa'ilah zaujatuhu andini hal muhtajilah eta mah disebutkeun naon sifat sababi nyokot 2 tina perkara nu 5 gitu nya. Jadi balik deui tadi saeutik hukum nama mabni sukun lain hukum nama mabni sukun teh eta tanya tanbihun ya.
tanbihun tiluanana anut dina makrifat pada makrifat contoh nu tadi ieu mah nya di luar sifat sababi nu bieu tadi teh naon koma zaidun al akilu sama ropa pada mana nu ngabedakeunana nya terus mana ra'aitu zaidan al akila nu ngabedakeunana naon nasab pada nasab nah ayeuna nu katiluna marartu bi zaidin al akili dina hopat pada hopat nah eta nu ngabedakeunana gitu artinya gitu nah, jadi mana cek bieu ieu nu tiluanana anut dina marifat pada marifat nah nyaeta zaidun atawa man'ut nu disifatan teh nyata man'utna isim alam gitu ari al akilu nyata eta alif lam gitu tadi zaidun man'ut orang yang disifatan ari al akilu jadi sifatna kunaon marifatna alif lam gitu jelas atuh dua-duana ge tidak ayeuna naon sebetulnya tidak ragu qauluhu wal ma'rifatu khamsatu asya wallahu a'lam bis-shawab Rabbim fana bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin antarzuqana wasi'a wa antarzuqa amanna abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran sareng ka aman